asal salat bae salat adat kitu keneh maca Quran diheuleung-heuleungkeun ge aya nu mayar mahal kenceng murah tepati kenceng bae anu ngondang teu maca-maca Quran teu baca-baca Quran aya bae anu ngondang rada gede deui merena ceramahna 2,5 jam lamun bangsa nu merena leutik ngan sakadar 1,5 jam leutik jasa asal datang bae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mah dulur-dulur lah kula mah asal datang bae nya jeung geus sarua bae geus niat ngararaji ieu jeung geus beuting geus sakieu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja panjang-panjang geus ka uji amplopna teu pati gede. Kitu kan pod. Aduh, teu beres jasa. Teu beres eta teu kaurus ruhadina teu kaurus lain dek dakwah lain dek ibadah salat kos kitu maca Quran kos kitu tipena di ruang lingkupna ge kos kitu ngaji di partai bae orang partai na ge hayang make ngajina kiaina eta bae di Golkar khususon ilarui kiai eta bae embung lamun lain kiai eta endek bener kumaha rohani ja kiai nage tama diboking ngomong nage teu meunang kaluar ti aturan-aturan partai ndek bener kumaha dina bener nage bener lalagaan mah teu bisa kaasupan ku isme-isme kiai anu mulus anu murni nu lempeng ndek bener kumaha rohani berarti teu diurus keur carita rohani kiai mah aya di Golkar kiai mah aya di PKB kiai mah aya di P3 nyana khusus ngabogaan kiai caritana ge caritaan kos kitu bae lain dek ngurus rohani tah mah rek ngurusan kantongna moal bener kiai kos kitu demi Allah moal bener maka demi Allah lain lalagaan ieu mah mantep jasa geus besi kurang jelas demi Allah moal bener moal cak aing moal wacana kiai takabur emang aing keur takabur kos kitu tah geus moal jasa diteropong ku ahli toriko ahli ruhani moal bener lamun peneropongan pikih atau bener bae ja caritana mah hadis eta Qur'ana eta caritana kos kitu cek ahli pikih mah tuh bener bae teropong ku ahli ruhani tahamna ge bari ngajebi moal we kajen ku kumaha boro-boro batur dek di beneran kiai nah gitu bener jalamun teu dibayar mah nya ge embung aji di dinya di partai jalamun teu disuguhan mah cara jurig pan sok disuguh mah kan make ancak bener teh eta jurig tah anu tadi make lisong teh eta jang jurig kuari ge kiai nu make susuguh kiai jurig moal bener pamarentah lamun nyana bener dakwahna dimui atuh balener pan cenah atuh teu balener atuh mui lagi teu ceuk jangan ngomong hadis mah eta Qur'an mah eta Qur'an mah eta kitab lagi eta kok tetep bener atau pan aya kepentingan di jero cek ahli ruhani moal bener mantap wanian ahli ruhani mah demi Allah moal bener make sumpah di alam rohani maka pikir atuh bener bae kabeh didebatkeun di televisi di forum bahsul masail atuh silakeun bae tambah pikir carita ruhani moal bener ja anas lain jelema goreng lain jelema bodoh minantu daripada Ki Ali Ma'sum lain letik-letik Ki Ali pentasih Al-Qur'anul Karim pentasih tafsir di Indonesia boga minantu segede Anas Pumbangingrum kok ayo coba paneta babarengan jeung Habib Rozak korupsi sarua Lutfi eta kan lamun ngomong urang dalil lagi ngajeger-jeger kok hebat jasa kok hara jasa tapi kan buktina urusan pikir nama bener nu salah carita mazhabna hebat jasa tapi ketika orang kembali ke ruhani mana nah ilah ieu keur carita awak kabawa ku roh atawa roh kabawa ku awak lain jang batur kembali ka diri urang balik di imah merenung urang aing roh aing kabawa ku awak apa awak kabawa ku rohani tah urang sorangan jang urang barang orang dipikir-pikir asana roh aing gak bawa ku awak berarti atuh aing neraka ye wah ulah maka payah lah helana
sanggupen paeh tapi lamun awak kabawa ku rohani ketika datang malakul maut assalamualaikum waalaikumsalam saya abdi malakal maut masyaallah bade naon dia sesuai jeung tugas abdi rek nyabut nyawa ente alhamdulillah malakal maut kunaon lambat amat kok lambat sih atuh gawe gegeraan isuk sore peuting beurang abdi selalu Allah 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 ketika roh dicabut berarti dek menghadap ke Allah cepat malakal maut waduh cak malakal maut baru kali ini saya mendapatkan orang begini Habib Rojak pun nggak begini aduh tapi ketika roh kabawaan aku jasad waalaikumsalam abdi malakal maut dek naon erek nyabut nyawa macem-macem lawaka iya tuh iman dek tugas baik ente encan siap iya tuh siap ge dek baik iya tuh lawaka malakal maut tuh lawaka emang ku naon apa encan aranggeus kredit can anggeus partai can anggeus segala rupa can anggeus disebut ente cak malakal maut aing mah dek baik berat urang dek maut tah tinggal kuari urang renungkeun barang datang ka ieu mah aing si mun datang malakal maut ieu siap teu sok ka awak urang awak kulen siap teu sia lamun pae kunaon emang siap pan eukeur SMS-an jeung urang Karawang jahe kabawa roh urang tinggal kurang di deuleu sakabupaten tokohna bae kiaina ustadna lobaan roh kabawa ku awak apa awak ka roh sok tilei kurang di samping nilai jang diri urang tokoh pemerintahna lobaan roh kabawa ku awak apa awak kabaan ku roh sok tilei kurang trok dikelembur urang selalu na endek neangan guru jang naklukeun roh urang ulah sambarangan ulah main guru-guru bae ulah main sa guru-guru bae sebab ieu teh dek naklukeun nafsu supaya kabawa ka roh lain dek dibunuh nafsu teh tapi dek ditaklukeun supaya milu karuhani maju usul ilallah ye lamun urang urusan awak bae tadi iyalah berarti kaasupkeun nang kesoro sahibwa basarian ardian lamun tadi ruhanian samawian ieu mah basarian ardian aya cirina samping ge make merek ieu atlas ieu gajah depak ieu gajah lari ieu gajah duduk aya ieu BHS ieu Tamer kuari mah aya deui Al Hidayah samping nama eta keneh aya mereka nah sarua manusia ge aya merekan merekna ieu adalah jalan nuruhani goliban fihisil kainat ajol-ajolan ruhna memikirkan tentang maujudat mungkinat anu hina selalu mata dideleukeun kana dunia ceuli didengekeun kana urusan dunia irung diambekeun kana dunia sungut dunia leungeun dunia lengkah-lengkah urang teh dunia dina pindahna ge ti dunia ka dunia min kaunin ila kaunin sia kuari eureun ngawarungna eureun lah kunaon gitu pindah deuk ka mana lain deuk eureun warungna mengeureunan lah deuk pindah bisnis eta mah min kaunin ila kaunin sia kuari teu jadi lurah teu lah teu beres cenah kieu jadi lurah mah aju deuk naon kuari mah kula mah deuk pindah bae di Partai Golkar tolol tong berarti beuki jero tah mah tuh min kaunin ila kaunin ti dunia kana dunia mun kieu mah Kiai doakeun kunaon geus mulai kegiatan dagang, mulai kegiatan di pemerintahan. Kunaon teh abdi neuk ngabebener hate ibadah ka Gusti Allah. Tah mulai min kaunin ila ukhrawin.